Bismillahirrohmanirrohim. Wargi Mang Dedi baraya-baraya Isunda kiwari Mang Dedi baris naratas bagian anu ka-12 dina lajenganana carita Talaga Getih karangan Amburos. Sakumaha nu kantos di taratas dina hancan nu katunda bagian anu ka-11 pedaran Mang Dedi kasapihuan dina mangsa alam burit maju ka peuting ronya di sisi talaga anu kaereh ke Banasapon ke kampung Cicadas atau nepi Cibodas maksudnya. Harita teh aya hiji kajadian nyatana darja sabatur-batur ku alatan nyiutari kaasupan roh jahat nyanu akhirna daek teu daek darja ngalawan nebikeun ka nyiutari buntung sirahna nya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Keayaan alam harita khusus nama atau di sisi talaga geus harieum beungeut maju ka peuting sadengkeun harita teh atuh si Suta ngajanteng berjeng hulang-hulang. Nah atuh bet jadi kieu si Utari teh bet jadi paeh malah sirahna ge buntung deh. Dikumahakeun ku akang teh Kang. Cek Suta bari jeung ngelong ka darja nu jadi lancikna keur nangtung bari jeung nyekel bedog nu katempo baseuh cier beureum ku getih. Malapok deui Suta harita. Eta akang make boga bedog ti saha deui? Kunaon akang teh wawanianan bikeun kaneuteuk beuheung Utari. Nah, ari sia Suta aing teh lain dihaja atuh meureun we manehna atuh arek ngababu kana punuk akang ku popongko. Sok lamun akang teu mentak nginyeum bedog nyatana kasih godeg lah jigana bae akang anu modar ditimpah puhuseu ceuli nyatana ku si Utari. Sok akang mah ngabelaan diri mata kitu teh lamun henteu aing nu modar. Aduh. Kumaha atuh Kang? Lah nah atuh akang oge teu nyangka bakal pijadian kieu atuh Suta. Darja ngawalon kana naon rupa pananya adina. Bari jeung terus ret kana awak Utari anu geus jadi layon. Getih nguyumbang malah masihan awak Utari diboborot ku getih keur mah baju bodas deh. Nya keur sakedapan mah nu opatan teh kalakat terus pating haruleng. Dapugu sakabehna oge ngarasa bingung teu ngitungtung susah nu teu aya hinggana. Kudu kumaha atuh ari geus kieu? Teh kungsi dila si godeg atuh sadar kana kayaan da moal hade atuh. Ari kudu ting haruleng bae mah. Ya. Geus lah. Tong ngahulang bae angguran mah. Geura pikiran na kudu kumaha ari geus kieu. Jeung na deui eta kadiekeun bedog dewek. Rek dikumah. Si godeg ngomong bari jeung nepak lalaunan kana tak Darja. Sabab manehna atuh keur ngalamun malaweung nya tapi terus harita teh ret ngareret Darja teh nyatana ka si godeg. Aduh. Kudu kumaha aing ari geus kieu, Deg? Ya. Kumaha we?
Da gara-gara nama silaing-silaing kene. Aduh. Tah, karasa ayeuna teh kumaha ye lamun geus kieu sia teh ja. Teuing atuh. Atuh cek si lain kudu kumaha ye. Ieu mah kitanya kalah malik nanya si laing mah. Nya heueuh sidik pisan pan aing teh ieu teh keur hulu, bingung. Kudu kumaha ari geus kieu. Sok atuh pikiran ku sara li ngajar dong wae. Ieu we atuh ari ceuk pamikir dewek mah. Kumaha? Ieu layon utari kudu gancang-gancang diurus. Naon sababna sabab bisi kanyahoan manten ku batur. Sok ayeuna mah nah harek dikubur wae di dieu atawa harek di mana ye? Sabenerna mah cek pamikir dewek mah nya tong dikuburkeun atuh di tempat ieu mah. Nu sababna sia teh? Ai maneh godek. Sabab sok loba jelema anu ngaliwat ka dieu. Tak engke manehna teh bisa curiga atuh. Nempo gundukan taneuh anyar. Jeung dadi ayeuna teh pan geus burit ieu hariung beungeut wayah teh kayah kieu teh. Moal cukup waktu pikeun ngagali kuburan atuh deg. Kajaba cik itu apaan? Urang teh atuh teu mawa paparabotan keur ngali taneuhna cik. Arek kunaon sia ngagali taneuh? Si Gojin harita ngomong panjang lebar. Daria pisan malah ditungtungan nutumanya kasakabeh batur-baturna anu kesepating harulang. Tok atuh harita darja. Atuh nya. Lamun teu dikuburkeun nya terus rek dikumahakeun atuh ieu teh. Da sapira ku rek dibawa ka lemur onaman meureun. Urang teh langsung pada newa ku urang lemur. Cik, naraha daraek urang sakabeh asup ka bui. Lah kieu atuh ye ari ceuk pamikir dewek mah ya. Kumaha godek? Kumaha lamun ieu layon si utari teh urang gobruskeun we atuh. Kana cai talaga. Tapi saacana urang beungbeuratan heula ku batu terus talian. Maksud teh ngarah teu ngambang tah cik. Kumaha tah lamun kitu? Nah sarea satuju kana panganggih dewek. Cek si godeg muterkeun paneutupna ka sakabeh baturna. Kumaha cek pamikir maneh Suta? Nya benar lah. Bener naon. Satuju kuring mah jeung deui ngarah urang teh teu kudu capek ngali taneuh. Sok lah kitu lah bisi kaburu burit, bisi kaburu puting deh poek. Suta ge nya tujuan kana rencana si godeg anu nitah sangkan layon utari teh digebruskeun we cenah. Kana cai talaga. Sanggeus kitu pok si Gojin harita. Nya euy. Bener deh ko geus satuju lah pamanggih si godeg deh. Kumaha ari sia aja kira-kira da. Nyalah satuju atulah kuring oge satuju. Tapi lamun digebruskeun kana talaga tangtu isukna atau pagetona talayon Sutari teh bakal ngamang berenang. Kan jelema goblok dan boga acara kitu teh. Tah kumaha lamun mayitna si Utari ngamang, lamun geus kitu tangtu juga nama matak buyur salah lemur merenang. Aid maneh darja. Nya sangkan layonna teu ngambang atuh urang beungeuratan we atuh. Kunaon di beungeuratan anak? Ku batu. Kebenaran tadi dewek neuleuh ayat tabang jeung karung di juru saung ting nu saha. Terus engke karungna eusian ku batu atau barangkal sejenna naon we sakira berat. Kumaha lamun kitu? Dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa memang aya hadena jika tuh jangan cokot karung jeung tampangna ku si lain. Lah siap urang cokot. Jung si Gojin harita nangtung terus lempang rusuhan rupa jero saung. Tadila oge geus kaluar deui bari jeung marwak tambang jeung karung. Sareng kahareupeun baturna nu tiluan. Pok darja harita. Sok gancangan migawena atuh. Kusarea sangkan tereheng se. Nya ieu ge arek babarawekan wae heuglah sok batur-batur gawe euy. Cek si Gojin di harita. Nya sanggeus kitu mah parak we. Sadere
babarengan digawe ngumpulkeun batu-batu jeung barangkal anu sejena. Kaparangan dilebah dinya mah teh heseneangan anu kitu teh da bungguh loba. Sanggeus cukup loba geblus atuh diasup-asupkeun kana jero karung. Sakedeung oge geus matet eta karung hiji teh pinuh ku batu jeung barangkal. Gas cukup sakitu geus sok. Sabab lamun pinuh teuing mah tuh bisi matak berat. Moal balangkeun we. Jeung berat teh berat kumaha? Nya mangulna maksud teh ti dieu ka ditu. Heuh ya. Cukuplah sakieu oge. Sok atuh. Talian euy karungna euy. Sing pabeuh teh. Terus beukeut hijikeun we jeung layon si Utari. Kitu parentah si Godeg. Bari jeung culang cileun atuh da puguh sieun aya anu nganyahwankeun meureun. Ret eta karung anu geus pinuh ku barangkal teh jeung batu-batuan di talian. Terus atuh harta keneh ngareret kana awak Utari anu geus heuras. Terus saret deui atuh kana sirahna anu ngagoler misah jeung awak. Malahan magetihna oge masih keneh nyak calakan tidak beheungna. Estuning matak digiapeun. Nampuk kitu mah rai atuh bulu punduk si Godeg oge atuh ngadadak muringkap. Malahan pating sariak atuh anak awak teh paranas tiris kana sakujroning awak. Anu dirasakeun ku si Godeg sarua dirasakeun ku sakabeh batur-baturna. Atuh puguh we mun pating buridig harita teh. Pating berigidig pating culang cileung keueung. Lamun kita paksa-paksa teuing mah geus tangtu ti tadi oge bakal ngabecir lalumpatan ninggalkeun eta patempatan. Gancangna ieu carita. Sakabeh pagawean geus rengse. Layon Utari di talian sarta rakatak dibeungkeut ngahiji jeung karung. Kitu deui sirahna oge atuh teu tinggaleun. Dihijikeun we. Sanggeus kitu atuh si Godeg jeung si Godin ngalitaneuh garing ti tukangeun saung ku bedog. Kabeneran taneuh teh muruh peuy jadi teu mata kese. Nya sanggeus ngarasa cukup mah taneuh teh bru-bru dipake ngaruang getih Utari anu tadi nguyumbang dina taneuh. Ai Darja jeung baturna digarawe kacida pakpik-pakna kalawan api. Maksudna mah meureunan nyimbutan kalakuan jahat maranehna sok sieun katoyan ku jalma sejen. Sanggeus katempona bunyi terus atuh harita dibuburugan ku daunan daun awi regang jeung sagarupana we maksudna ulah katempo langsung ku jalma anu ngaliwat. Kaayaan alam harita teh memang buki burit bae. Samalah mah geus arek kereupreupan sakedeung deui ge geus tangtu bakal kaayaan poek lebah dinya teh. Sora tenggerit man ti tadi kadenge ki wari geus teu disada. Ayeuna mah anu disada teh sit uncuing, jangkrik, cihcir jeung sagarupana. Matak keueung jeung matak sieun. Ditembak ku manuk gagah anu ngalawe eureuna. Kaayaan di wewengkon eta es tuning matak geueuman jeung matak keueung. Duh, geus rangse euy. Panggabean urang teh. Hayu, ayeuna malah ieu layon teh urang gotong. Terus bawa ka talaga. Sok buruan. Siap, yuk. Hup. Hiji, dua. Oh. Kitu Darja mereka komando berijeng maung kasakabeh baturna. Elah, jika ada kejung wae dewe yo. Sabab geus bibiti poek alam. Tapi kade yo sing hati-hati ja bisi di talaga teh aya kade mangkeluk anu keur arulin. Ah pira aku bayak diarulin keneh wae. Ieu bisi aya nanaon teh. Ah jiga nama moal aya hayolah. Buru-buru lo tong loba omong suta Godeg Godin. Sok gotong kadinya kuntiluan. Darjak mareparentah ke baturna sangkana gotong eta layan Utari.
mau kering makan sok we atuh botong ku akang teu wani lah kuring mah sieun hirup deui. Si Suta manehna nolak dititah ngagotong layon ku lanceukna puguh we ngerasa sieun cenah. Samalah katempo awak naon dimenikeun Kang Ngaleper jang Suta teh. Aduh nah ari maneh atuh meni borangan-borangan teuing ngagotong anu modar. Suta pan ieu teh sok da mana naon moal jeung di mana ya nu modar hudang deui onaman mung Kang pek wakang tong ditah kuring sok gotong ku tiluan tah kuring leumpang di hareup lah bari jeung nitenan kaayaan. Sok atuh kitu ge teu naon dasar maneh mah borangan beakarep borangan ka hulu-hulu. Cek Darja keheuleun ka adina nu katalah Suta. Nya Darja harita muncereng ka si Suta nu jadi adina. Parandene kitu ge nya teu bisa ngomong deui. Daek teu daek Darja kudu ngelehan maneh. Nya sang bisagalana dianggap tarapi regeyeng atuh eta. Layonna utari teh digarotong ku tiluan. Ari Suta harita leumpang ti heula bari jeung panon culang cileung waspada jeung iatna rurateret nitenan kasabudeureuning eta tempat nu kaliwatan. Tetela kaayaan di wewengkon eta teh kawilang tiiseun. Jajauheun kana pasaran jeung jalma urang dinya. Sanggeus aya kana sawatara waktu Darja jeung baturna geus tepi geus anjog we ka tempat alun tuju. Tapi semameh nepi ka sisi talaga sakabeh rurateret heula apik pisan lebah dinya nama nitenan kaayaan keamanan di dinya. Nya sanggeus katempos kawilang aman mah terus atuh jalma anu opatan telah leumpang dirusuhan buru ka sisi talaga. Malahan mate kungsila oge harita geus nepi reg-reg sakabehna adeureun. Terus atuh salireret jeung baturna dibarengan ku hate anu tagiwur jeung ratugna jajantung. Jerut atuh harita Darja si Godeg jeung si Gojin jerat jerut tarulun kana beungeut cai terus leumpang lalaunan muru ka tengah. Cai talaga anu nyecep di isteh harita mah geus teu dirasa ai sabab hayang buru-buru rengse ngajalankeun pagaweanana. Beuk lila nu leumpang dina cai teh beuki ka tengah we. Samalah tuur Darja jeung batuna geus kakeum ku cai. Ari Suta nempokeun atuh di kajauhan bari jeung hatena deg-degan. Nya sanggeus cai teh dianggap cukup jero ditalangke harita keneh layon utari anu di tarikung kana beungburatan teh dibalangkeun ku tiluan ka tengah talaga. Malah mah atuh kalayang. Sok urang bareng. Urang alungkeun. 1 2 hap. Leang. Utari harita kejebur awak naragrag kana beungeut cai. Asal namah ngambang lila kulila la karabak we harita. Layon ye utari teh katempo deui. Rek saya pagawean teh. Ayo buru-buru urang tinggalkeun di tempat. Buru-buru hariwang bisa aya nu nalingakeun cek anggangan. Darja ngomong ka baturna ngajak sangkan gancang-gancang ninggalkeun eta tempat. Ya. Bener we. Urang kudu gancang-gancang ini keung euy kuring mah yuh. Asa muringkap bulu punung euy. Cek si Gojin deui beri jeung culang cileung. Omongan Darja teh harita pembari jeung malong aya awakna ngaleper jiga anu keureulineun. Ari beungeutna katarada pias koneas da puguh hate loba kasieun jeung ka hariwang. Seker kitu pok si Godeg harita. Ayo sarua euy. Dewek ku yuh kakaraeun. Samala ieu bulu punuk teh meuli asar sarengkat. Ayo bro. Si Godeg mayeran kana omongan si Gojin tadi da sarua mena oge atuh marasakeun. Nah ari sia maraneh teh. Meni borangan-borangan pisan sia hirup teh tegableug pisan ka era.
Kalau awak we jarangkung gede ari kawaningan ukur satai kuku. Itu cek Darja. Bari jeung terus atuh ngalios miheulaan baturna. Nya sanggeus kitu mah haritakeun oge Darja jeung dua baturna terus gura-guru hanjat ka darat. Samemeh ninggalkeun eta tempat teu poho maranehna atuh ngaberesihan heula leungeun jeung baju anu tadi kakecrekan ku getih Utari. Nya puguh we atuh awakna jadi jaribrug baseuh. Tapi sakitu mah aya untungna. Maranehna teh marake papakean anu sig sarua hideung jadi urut getih Utari anu ucrat-acret dina awakna teh teu pati katara teuing sabab make baju hararideung. Sanggeus sagalu panarengse Darja jeung sejina terus patinggaleos indit tinggalkeun eta tempat. Tapi das karek oge aya sababaraha lengkah rekat terkereup kaayaan alam khusus namah langit ngadadak angkeun. Eukeur ba eukeur wajib teh atuh keur reup-reupan atuh puguh we jadi beuki poe. Sabot keur kitu anak hiu teh atuh aya angin ngaguruh tarik pisan sorana es kuning menisah. Ngaguruh ongko mata keung di eta we tangkal awi pating pelenoy. Kalakal garing atuh hariber tatangkalan murajeg disebut dening talaga dauna meni pating paroyan nu akreo katebak angin anu sakitu gedena. Samalah keur kitu tempuri nyai atuh harita. Purijai keleger ayak kilat meninggal purijai muni bener eta kilat teh alta-alta guludung susul ku sorang gelapan patin cileger pas susu robahna kayaan alam teh es tuning dadak-dadakan pisan siuk sora angin ngagelebug bekisah we ngaguruhan daruan sadengkeun cai di tengah talaga bet jadi motah jiga anu ngagolak teh beda we kawas anu keur diumbek ku gajah 100. Dina kayaan kitu Darja mah jeung baturna terus silireret. Awakna kabeh ngalapar beungitna oge katara meni pias koneas. Samalah turna oge nyorocod ari huntu meni noroktok juga anu keur kabulusan. Alah gila kau juga nari hujan badang yuruh. Jaba kai mah de jauh kene deui jeung deui aduh ya angin meni badang ieu meni ngasiuk ieu. Si Godeg harita noroktok huluna batu. Malah ngomong ka baturna kituna teh bari jeung rungah ringeun. Ngadenge si Godeg ngomong kitu pok si Gojin harita. Ngomong wae si Godeg. Lancang si buru-buru lompat, bisi kaburu kapegat hujan si buru. Cek si Gojin ngawalon kana omongan si Godeg tadi. Bari jeung terus manehna oge atuh ngalengkahkeun sukuna. Malah dituturkeun ku sareana atuh. Sabot teh kitu paralak atuh kana daun-daunan nu aya di dinya asa aya sora anu ngawuran siuk angin ngagerebug bukit tarik bae antuk kumaha brong eta hujan teh muni langsung ngagebrek dibarengan ku sora gunung anu patin pauntuy-untuy geleger jagat di karasa eundeuk. Dina kayaan kitu atuh barengbong si Gojin hatta lumpat mangheulana dituturkeun ku sakabeh batur-baturna. Terus pating peretak atuh tisrikna notong-notongkeun maneh malahan mata nulis kana naon. Sabab hayang gancang nepi ka imahna. Sabot teh kitu pating peretak kitu atuh purunyai harita. Kilat jeung gulung kadege pati geleger. Suara suara cai hujan diparengan ku angin anu ngagelebug es tuning sea handaruh. Si Godeg jeung 3 baturna terus lompatan pating peretek ngan hanya kalumpatna teu bari satarik da puguh kayaan alam poe. Samalah keur kitu teh atuh si Gojin anu lumpat ti heula. Harita sukuna teh solerat atuh sabab taneuh anu ditincak jadi leueur.
Soreat. Suku si Gojin harita kena ti soredat sabab tanah anu tincak menjadi leur. Soredat gebru awak labu terus atuh gedupru. Si Gojin kagorok sekuda karasa nyeri sabot keur pitu si Suta. Harita kerlumpat meletang di tukangeunana, di tukangeun manehna teu apaleun lamun si Godin teh labuh deu bahdinya. Da puguh kayaan alam poek jeung sakitu ritna. Nya atuh Suta anu keur ngapereung ngelumpat teh harita ditajong kana awak si Godin anu tadi labuh. Kulitik gebru. Awakna atuh si Suta patupang tindih atuh jeung si Godin. Aduh, Suta harita ngagorowok samala si Gojin oge sarua ngagorowok da puguh leuwas jeung nyeri sabab manehna ditubruk ti tukang disangkana mah ditubruk juring renan. Tuh saya teh maka jeung ngobrol atuh aing goblok sia. Pirang ku sia teka deuleu sia lamun aing labuh sia. Si Gojin kukulutus bari jeung terus cungkeleun cengkat talaunan pisan. Ari leungeun uyup ayap neangan pamuntangan maksud nama. Aduh, teu kulutus sia Gojin. Sabab aing oge nyeri sia. Si Suta ngawalon kana omongan si Gojin bari jeung kadenge adu-aduhan. Tuh nyeri mah make jeung nubruk batur sagarupa. Datenya ho teh kadeuleu pan poek. Dikitukeun ku Suta jeb si Gojin harita jempe. Tungtung mah atuh sarua nyerina. Tapi edas telila atuh terus duana oge harita gancang cungkeleun harugang maksakeun malah terus lumpat deui barjeng inklug-inklugan. Suku adu jari magis teu diparire da puguh hayang geura-geura tepi cenah kagujungjung. Gancangna mangsa atawa carita si Darja atuh jeung sakabe batu-batu geus aranyo we ka hareupeun hiji imah panggung nu tayalian eta teh imah nasi godeng anu geus biasa sok dipake tempat pikeun ngumpul maranehna. Nya atuh ari geus puguh nepi imah hartakeun si godeng ngagendoran kana panto. Ma buka panto ma. Si Godeng gegeruan kanu jadi indungna sangkan muka panto da puguh harita teh atuh teu ditulakan ti jero. Tapi da ti jero imah jemping anu nemalan. Jigana bae indung si Godeng teh meureun teu ngadengkeun da gandeng ku sora cai hujan anu masih keneh ngagebret jeung ngaguru. Pasalang deui jeung sora gelap. Atuh pating anu harita pating gereger pating jelegur ditembak ku kilat-kilat anu pating kurinyae. Kaayaan harita kacida pisan matak gembirna ngadadak jadi pika ketireun. Ma buka badoa. Ieu kemana mata tuh? Ma. Si Godeng gegeruan bari gegedor kana imahna. Ngageruan ka indungna samalah bari jeung gegedor tarik pisan tekung selilat di jero imah kadenge aya sora jalma anu leumpang dina palupu. Terus atuh ngadeketan kana bibir panto. Nu teh alian iwati Mairoh indungna. Saha? Di luar saha? Mamat lain. Samemeh muka panto Mairoh teh kadenge tumanya heula kanu aya di luar. Ari nyebut ka si Godeng teh sok si Mamat. Da puguh eta ngaran aslina Mamat ngan eta Godeng mah lalandian. Ngadenge indungna kitu pok si Godeng harita. Nya bah ieu guring ye sogat we ya wang. Ma buru. Buka panto aduh. Kuring teh buat diri kehujanan. Nya di mana atuh ujang make jeung hujanan sagarupa. Mairoh nanya deui atuh bari jeung terus. Gancang mukakeun panto reket berai panto engam. Siu atuh karasa aya angin anu nyegok asup ka jero imah. Sedengkeun di luar kaayaan alam poek mongkeng buta radin
jigan busara hujan anu sakitu ngagebretna teu beda we jiga anu cicikeun ti langit. Padahal mah mangsa cekap waktu cukup cag pada pamirsa. Ye carita urang tunda heula kumaha lajenganana naon anu bakal kajadian insyaallah. Mak Dedi baris naratas bagian anu ka 13 nya. Hatur nuhun loh kumang dupi perhatosanana urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.